Eagle double G. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan aja. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jang. Loh? Gua haji sama gua. Alhamdulillah, Jang. Aya naon dia teh? Bade nyanak amang seneng imas, wa. Biasa we gajihan. Eueuh si Imas nagen. Bari mising aya ge mal di titah ulin jeung maneh. Tuh, wa. Bora abi teh tos nyanak motor ninja. Di kameja, sepatu digo, tos ngaboking restoran di ditu, sareng bade ngaborong martabak kange wah haji. Wios atunya wa, kalau neng Imas gak ada mah bade weh deui weh. Ka dieu heula, Jang, ka dieu. Kunaon wa? Mang dianggap da seriusan wa mah heureuy tadi mah, tong di aku serius. Oh. Aya si Neng Imas mah keur gogoleran, kayak gira urang gerawan ku wa. Pohon atuh wa. Nyi. Adio kade jangnya da seriusan wa mah tadi mah heureuy. Oh. Mang dianggap. Kayu si Neng Imas. Tah sia aduh rek sanjak ulin Pohon jeung. wa teh sawios nang labatan wa mah da abi ge tadi teh nyaris teh kurang heureui. Atuh. Wah, beres. Karpet sesehun. Cepat itu habis berak wanita di Moskow. Harta di mana-mana tuh orang bingung menikah apa yang aku sih. Jelas sih rasa yang apa ketika gering dalam mikiran aku mau dikeun duit ke mana. Bari Kang Haji geus minang deui ngantri bantu Kang Haji. Urang deui dari jelema urang. Mana imam digilir di kidul. Kalah ieu nyicingan dikontrakeun. Kalah dibikeun 20.000 sabulan, kalah yang 700.000. Eueuh. Deuk hati ka mana ieu si ibu. Umi. Eta mi abi rek nanyakeun duit anu 500 juta keur sapoeun beak dipake olah teh teh. Beak kita teh atuh. Bukan ku mah. Lamun teu beak ku abi moal dibere deui. Pokona mah 500 juta kudu beak sapoeun. Mun bisa mah menta deui ka abi. Emas teh dipake nu ku abi dibikeun teh. Mun pan atuh da bosan mah kumaha berlian rek sagede. Rek kita dipake ku mah. Depan boga tokona nah bet lain neangan deui dipake tah nepi ka dieu sugan teu kana siku sugan teu bisa usik eta teh. Umi mah hayang ieu bi. Hayang di tengah laut aya kita ngalanya. Nah lain rek sombong nu kitu mah tuh 12 juta truk mun teu ieu mah kieu wae mah abi haus hayang numpang nyokotkeun. Aduh Wis bosen digaji 500 juta 2 jam. Ngomong cenah ngomong tadi teh. Yang main. Minta gaji sabaraha 500 juta 2 jam tuh. Iya tuh. Adi Pembantu ke kaki itu astagfirullahaladzim ya Allah. mana kita teh? Mana ya teh? Hayang minum abi mah enak mah. Kenapa tuh? Aduh. Kemana? Wagiru kitu isti kuat ya. Ini gaji teh si aduh tuh. 50 juta belas ya dulu teh. Hanya teh dah. Sapoina teh habis boseneun gitu teh. Bosen. Ya. Aduh. Ah, ini. Assalamualaikum Bu Haji, Pak Juragan Haji MPDI SPDI. Sing sopan 5 kali kaula teh ka haji teh.
Oh, mohon Pak Juragan Haji 5 kali MPDI SPDI Kali 10 abi tadi. teh wih ieu nyesel anu kan acuk anu Pak Juragan Haji 5 kali mah aya berlianan acukna jadi ieu teh ruksak ieu. Ya heueuh atuh baju uing teh di mana? Mana mah pada ngaruksak leungeun ke deui mah cokot tuh kape di hanapeun tangga. Nah lain kerikan kita tah. Piceunan palikeun. Pada ngaruksak leungeun kitu mah. Oh, mohon atuh Pak Haji kede mah ayeuna Bapak peryogi naon? Haji 5 kali teh hayang minum. Tadi mah gelas Alah, lewe berlianan. Nuhun nu dilapis emas biasa nu paranti haji. Oh, mohon berat tapi 5 kilo. Keun bae pada si Komal geus bosen digaji 50 juta belas teh. Oh, mohon atuh puntennya Pak Juragan Haji 5 kali MPDI SPDI abi bade nyeunat heula. Ih, pagero. 2 jam belas kemudian. Punten ieu Pak Haji 5 kali MPDI SPDI berat ya teh. Nuhun lah. Geus maneh diukur ayeuna mah. Ai sawah di ditu pare kumaha? Nu di Ciberem Atos tadi ditinggal kumaha hasilna? gitu we cara li. Aduh, lain cara lik itu maksud teh geus sareuneuh acan tingali sing bener mata kogen. Terang atuh Pak Haji 5 kali. Ya abi teh teu tiasa ngabentenkeun mana jaluman abi kangna. Ah, si lain Sadunya. kunaon si sadul eta Bener gaji teh. ah geus dulir maneh mah jig ini itu bersihan deui baju teh. Mohon da we cenah ge tempat lari sagala di nu Bapak Haji mah. Atak abi ya tos di sapatu digo. Aduh, maneh mah gaya pisan. Jig ini. Manis. Teh. Alah, teh naon ieu Ibu Haji? Eme ge dugi abi teh keles nya. Panggolan gendang lindung. Telepon. Ya jauh bisa tadi kita nanya. Oh, mun atuh Bu. Perut kuing. Sedang ayah. Iya, ayo bukan juga perut. Aya naon abi? Sedang. Ieu. Maneh teh budak pangbaguna. Kade, omat sawah anu dileuwih jengjing mah ketika dijual kumaha kade. Naon atuh abi? Pada sawah batu. Kami mau kesekerat ya. Kadeng, Iya abi. dulur maneh aya kabeh. Aya kabeh ge abi. Adang, Iding, Udung. Kamu udah abi. Kalau aja cetekan, aduh. Nimbung ya Bang. Adang aya Adang. Iding, Udung. Kabeh di air nu ngajaga toko tahan. Tiga. Kieu nyi nama nyai kuragot salah. Tuh, abi teh weh seuh kan acu Pak jenengan pangarsa haji mah. Ayo. Kamu deui atuh goblok. Goblok kan, bukan disebut haji.